gejat karena segala rupa oge mugia tiasa ngahapunten karena kelepatan abdi Pak naon melong nepi ka ngentep seureuk kitu eta basa lain cing panulis geuna bisi dewek ke naon nyalon RW bisi grup biantara kudu kitu eta basa teh ngentep seureuk pagatu nya sabab aing teh rek nyalon RW dawala nah sabab jadi kuncen mah geus deket tarima oh iya meureun kuncen cadas pangeran teh meureun modalna geus kapanggih heeh andalkeun sorai panggih gara-gara siana tak ngebongkar usaha aing hanas aing kasurupan ku ucing heeh nya heeh dawala urang saling hampuranya aya naon ieu teh Pak tah geuning aya naon ieu teh kieu ieu Sobi wah saperkara dewek sono bisa riung mungkulung kieu teh laras sabab kapeto ku sewang-sewang pagawean anu ka pasar anu ka sawah anu ka kebon jeung sajaba bukan masing-masing laras oge ieu waktu payus tur pantes lamun seug dipake pikeun nyukurkeun kana rupahan nikmat-nikmat di pangeran anu karasa anu karandapan laras sabab ieu tumibana nikmat teh anu luar biasa teu kaitung ku cara kalkulator ku cara leungeun jeung sajabana akal jeung pikiran malah lamun nyukurkeun nikmat teh asup kana ibadah laras Pak cek unggalna teh mah laing syakartum teh la azidanakum wala in kafartum inna ajabila sadita hartina pot deui itu dawala sing saha jelema anu nyukurkeun kana nikmat kami mangka eta nikmat teh bakal tambah deui heeh luy jelema anu kupur kana nikmat kami maka eta nikmat teh bakal jadi ajab anu tumiba ka dirina sewang-sewang bakal jadi mamala bakal jadi siksa kelanan aya nyukurkeun nikmat teh kumaha Pak sabab dirasa-rasa dimimiti baheula nepi ka ayeuna abdi teh pan sidik sangsara balangsak jelema dugaon paribasana teh cokorek-korek cacak kuricahan paris paosna ayeuna kudu nyukurkeun nikmat-nikmat naon urang teh panenna teh dahar hese digawe ka pabrik di PHK da sidik kerkayaan kieu kalaweurit jadi seniman pantai panggungan urang teh nya rajin aya panggungan dihira sapanan kan bae da didulur di adi ieu teh lain ieu mah panggung lain ieu mah henteu sia teh ieu mantep ieu henteu ieu mantep munjal teu naon nya teu gede maksudna bukan bae sirina laras Pak heueuh nyukurkeun teh tah ulah waka nuduh kanu jauh ulah waka nyawang kanu anggang beh dieuna tilik heula kana diri papai heula kana awak naon eta silaing bisa keneh ngiceup panon pan teu ngilu ngiceupkeun eta dina jero awak silaing aya nu ngagenud-genudkeun jajantung pan teu ngagenud-genudkeun jajantung nya laras ngalirna getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur apan silaing teu ngilu kana proses eta sedangkan setiap jelema hirup aya kawasa tur aya kawenangan pikeun babalik pikir tinu jahat kanu bener tinu salah kanu bener hartina teh husnul khotimah maut nyerek kapuhu teh nya Pak sabab mengpeung keneh hirup mengpeung keneh aya kawasa eta dina awak jasmani teh urang pake pikeun ibadah sabab urang di dunya moal rek lana moal megar cara orai leres
sedengkeun di mana urang mulang kalam kalanggengan urang teh pinanggih jeung poe asal nyata alam akhirat leres sedangkan manusia beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia saja bati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang leres Pak leres bohong urang ngaku urang dunya teh bohong urang ngaku urang Cisalasih teh bohong urang ngaku urang Cikidang urang Cikaremi urang Cipedug urang Ciberem urang Cicalung urang Pengkolan eta ku apa daerah dieu nya apa nah apaan ayat tulisanna di handap ye geus dipuji Palingan tungkul atau ngeluh. palingan tungkul Baca samateun. jadi bohong kabeh urang dunya teh ngaku urang dunya padahal penghuni akhirat kabehanana oge nya cirina tempo ku silaing di mana aya anu maot geuning awan nu deui ka alam dunya mana kitu oge betaheun di lemburna hah leres Pak leres tah cek dewek tadi aya balitungan teh di dia sok silaing geura ayeuna soson nyiar ilmu boh ieu ilmu kadunyaan ngan cing inget kulubalan kana ilmu agama jeung sajabana sabab agama anu bakal bisa ngendalikeun nafsu silaing tur tak bisa nyelametkeun silaing ti dunya nepi ka apa akhirat dibawa serius teh sieu mah euy we jeung heureuy nya kitu we sieu mah rasaan teh bakal hirup tutuluyan sakitu geus loba huisna teh nya mikir ya da mikir ego gebingan salah we Salah poka belum. kitu cu lares Pak lares ai agama-agaman hirup manusia ame teu ngalajur hawa nafsu ngumbar amarah teh sakama-kama tur ta urang teh ngayakeun karya anu pinuji Eta lah. cicirining urang pernah hirup di alam dunya leres tapak lacak paribasana sabab naon atuh hartina ngaran lamun eueuh karya leres Pak leres dicontohan ku karuhun anu parantos ngantun dina mangsa ngarabut kamerdekaan nepi ka paeh poso daek kuyang getih nyawa dikorbankeun pikeun masyahan diborahkeun nyawa pikeun kamerdekaan nagara jeung bangsa cirina tutunggu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngaembak di Taman Pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos meja ka para nonoman pikeun ngeusi karya ku karya-karya anu pinuji ku karya-karya anu sabab dina berjuang dina alam merdeka kieu teh lain manggul bedil tapi ku ngayakeun keamanan boh di kampung katertiban toleransi beragama jeung sajabana Sosial. gotong royong jeung sajabana miceun sampah ulah di mana wae luyu jeung anjuran pamarentah urang teh nyata kudu sadar bernegara sadar bermasyarakat sadar beragama sadar bernegara cing inget ieu nagara teh hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang keneh Masyarakat cobi. sadar bermasyarakat cing inget hirup teh teu bisa sosoranganan hartina teh kabutuhkeun batur sadar beragama cing inget hirup silaing teh bakal maot sedangkan di bawah teh atawa ninggalkeun teh lintang ti amal leres Pak leres nya da sarupa oge kada dicontohan heula kudu luhurna Ya kudu dikolotna heula. da ayeuna upami teh naon upami ngudag kana numutkeun hiji keterangan heuh moal pati-pati pangeran nurunkeun adab ka eta wilayah ajab ka eta wilayah lamun balanar mah jelemana ayeuna pan gejrut belah kidul geger belah kaler
ku ayana virus corona malahan masa dunia wabah musibah sareng sajabana acan sajabana aya kurabaheula teh tukang korupsi kadang-kadang hukum nepi ka diperjualbelikeun kadang-kadang baheula mah nu mariksa dipariksa nu ngahukum dihukum nu newak ditewak nepi ka abdi dina seni oge nepi ka acara teh loba nu bedo da abdi teh kana calung teh Pak ngan anu jadi aneh teh naha geura aya beurang meunang aya penting teu bisa jadi we kuduna mikir teh naha ikrona teh bijina teh ti magrib ka subuh rajeun bisa geuning izina teh sok mahal kadang-kadang aya mafia izin sagala teh Pak teh jigana teh cenah teu naon di dieu mah da moal aya corona sabab corona mah geus dibeli 25 juta cenah ku izin teh anggar geuning nu geuring magering heueuh apanan eta teh siklus dunya kumaha islai siklus dunya pan dicontohan ku bapak tani pan bapak tani oge melak peuteuy teh jeung hileutna di mana eta peuteuy geus peuteuyan jug-jug aya hileut di jero peuteuy di mana jalanna cacak barang leutik peuteuy komo nagara pasti aya hileutna nya eta disebut oknum pan teu kabeh nu kitu teh oknum izin heuh nya teh geus ngabudaya di urang teh tong geuleuh masalah kitu mah heuh nya teh geuleuh aya percaya aya sawarga nah kali ini kan jawab eta sok ameh ngejeroan si lain nganggap budak TK ka aing sia teh aing nanyakeun percaya teh aya sawarga ya heueuh atuh teh percaya aya neraka ugu lamun heueuh mah percaya neraka jeung sawarga tong dihukuman ku aka lamun heueuh mah urang teu percaya kana hukum dunya bisa dijual belikeun cing inget pangeran mah maha dina keadilan anu neraka tangtu bagian anu salah anu bener tangtu bagian sawarga tong pacorok kokot masalah kitu mah nah aya ayat 2 ayat pikeun nyaksian batur saksian diri maneh cukup ku maneh pashadu ala angkusakum kakak ngabalieur papatahan nggak dahar uyah gila aing kadunya teh oh da kitu sia eta mah si belat sia teh naon dengekeun mah perkara nu diomongkeunana ulah ditempo jelemana bisi kapilaan geuleuh jeung ewa Asap. tenang jelas lamun heueuh mah sakirana bener ngomongan si dawala kalian nepi kana hate dengekeun iya nah jadi asa anak tere aing jadi ieu di debat di luar ieu lain ieu mah saling bejaan aing ngarangan luhur jeung baraya mah jauh silih tepungan anggang silih teangan gering silih ngerasanan poekeun saling cangan ngaranjeng dulur masalah kitu ge ngarti aing oge ngan aing mah hayang nanyakeun kana hate nuranina nah tega ngakan duit kitu duit opsi itu iya bodina izin yang sejabana na tega rasa kitu heug dihakan kumaha teh dibikeun kana pamajikanna jadi sumsum jadi balung jadi baga panguasa jadi sina neraka panan pan moal barokah heukeun antep nafsi wae iya sarua wae ngelingan si teh tong bari amak atau biasa wae heuh da geuleuh naon kalakapa sia turang ti saha siapa sia kitu panci maneh kakolot punten balik ka bapak juga lain kapapi nepi ka munah maneh rasan tetangga rasan teh asep lu ampun gitu ya bener cek si dawala tadi yen urang teh ayeuna mah nyaksian we diri sorangan sabab naon
sabab aya nu leuwih hade tibatan dakwahnya tanah amal si lain nyarita kitu nyaritakeun kabeneran moal jadi amal lamun teu prak-prakan ngarealisasikeunna Itu jeung prakna apa dicontohan ku Kangjeng Nabi oge di mana batur nyaci di mana batur ngahina Kangjeng Nabi mah tara ngalawan tapi sok nembongkeun lalawananana tuh eta batur geuleuh Kangjeng Nabi mah asih batur baeut ditanya kalayan ngagelenyu batur pedit urang mah berehat heuh lobana urang berehat batur pedit keneh heuh keun bae antepkeun apan sidik ieu teh apan nyutatina alhamdulillahirabbil alamin sadayana puji kagungan Allah setiap sadayana puji nyata pujian unggul oh gitu Pak cok sadaya puji kagungan Allah ngurus sadaya alam ya laras saha ngurus sadaya alam teh cing nya alo lain dengekeun kalimana atuh cing kumaha heuh sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh saha nya alo heuh lain na kumaha sileung dijar ku dewek teh ataku ye tong amak-amakeun itu heuh da sileung mah dibejaan mari jeung salah wae teh ceuk dewek lain bat lain eta jawabanana sadayana puji sok tuturkeun dewek baca saritaan dewek cing sadayana puji sok sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam saha nu ngurus sadaya alam teh muhun Allah beuk nepi ka kitu si kurang aja tapi kebelet gitu lain nepi ka toloyoh ganti we contohkeun sok kumaha contona eta ikat ieu ikat anu cepot nu nutupan sirah saha nutupan sirah teh ikat tah eta oh gitu ngartos kayak gitu mah sok balikan deui sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam saha nu ngurus sadaya alam teh ikat abina-bina teh sebelah teh nah kakak nyerekan engkau bener ikat contoh setan Naruto engkau ngerti si lain teh engkau nah kumaha si lain berikan deh sok kerja balik beuh nepi ka kitu si eta contohkeun ieu we sekali dieu yo eta baju ieu heuh eta baju ieu baju anu cepot nu nutupan orat naon nutupan orat teh baju tah eta ngerti baju nutupan orat anu cepot ikat cepot nutupan hulu tapi duit teu boga kalahkah nyari nya si eta mah belat si eta mah lamun nyapatkeun balak genep tah sieu mah oh atawa ngepung tuyul si eta mah loba teh ngode wae tah kieu lamun kana Sydney nu kieu mah nya atawa kana slot eta baju nu cepot nu nutupan orat teh baju heuh balikan deui sia puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam
Saha nu ngurus sadaya alam teh? Ngomong baju diri citak sakuai. Beki orea mah jawabna aing ieu. Pas. Jadi ansam kitu komo atuh. Maka beki geuh. Ngurus sadaya alam teh saha? Cikinya. Kabina-bina teuing. Ngakumaha sia? Bapak jangan marah-marah. Nanti kadeng bakal lalaguan sia. Bejaan. Benaho bodoh. Anak dengar teh bejaan ya disiksa. Aduh ampun. Dawala abdi ngarti siling. Ngartos. Anu masalah. Ya, sia. Bejaan. Ai dewek nu ngabajana sok hayang nafsu sok hayang neungeul aing mah. Bejaan aing. Naon bejaan naon? Bejaan. Lamun silai heueuh ngarti sok bejaan aing. Aing rek nampi lah. Nya di papatahan ku adi. Ya, kudu narimakeun mah bener. Dek narima ayeuna mah. Narimakeun ari bener. Tibatan aing genyur disiksaan ku bapak. Batan gelut jeung. Salametkeun aing. Soalnya ini asup kada RT ya. Lamunnya kalanceuk bejaan. Pentingnya masalah makin sih. Lamun sia ngabejaan aing bejaan diberi duit ku aing. Lamun si lain ngabejaan aing bakal dibejaan ku aing di mana? Pan dicokot ku rekoning. Ngah, rekoning dipedut. Heeh. Hapan sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadayana alam. Heuh saha nu sadaya alam teh? Puji. Urang mana? Lain urang mana? Lain ngaran jelema. Lain puji Pramesi lain. Atau puji RR. Lain puji nah puji ya utek tongo walang tagar rong petik gogodongan kabeh tunggal makhluk na teh puji nungkul setiap datangna puji urang teh yakin kaituna oge da puji nungkul eueuhina da barang pangeran. Oh Arti urang mah. ngon tadi itu ya yakin ini jawaban yakin lah bener. Iya beres. Tanyakeun deui boro. Boro mau penginget beranyakeun. Sok. Pertarosan kangge aep kumaha sok. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Saha nu ngurus sadayana alam teh? Bener. Iya. Thank you, oi. Puji benernya. Beres. Adi pertanyaan lain. Nuese. Matematika wes. Wah, cilaka. Kajian kieu nanya nah. Matematika mah kerja sama aja kumaking. Kelanan Pak ai puji teh kudu ngurus sadaya alam. Tah di dieu teh puji teh hatina teh gaweun urang salarea. Cek si deh cepot si dawala tadi utek tongo walang tagar rong peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna teh pujian kulai hina. Contoh we ieu mah barang leutik tai kotok oge pujian. Naon tai kotok pujian? Manya abdi pangijing tai kotok lu nyembah. Uluh itu tai kotok meuni kasep kitu. Tah ieu sia teh mikirna teh. Dewek rek nanya ka si laing. Naon? Tai kotok naon anu geuleuh? Tai kotok jelema. Lain. Tai kotok muning. Salah. Naon atuh tai kotok nu saeutik? Tai kotok nu saeutik. Nah, da lamun tai kotokna loba malah nepi ka sateuk mah bakal jadi manfaat. Naon? Pupuk. Jadi gemuk. Jadi berak. Apa teh saeutik patani subur kebon kulantaran aya anak gemuk jeung sajabaran. Oh yuh teu sangka. Mereka pikirnya kagnya.
paingan eta teh jadi gemuknya jadi gemuk jadi bapak oge jika teh kutik kotor jadi gemuk gitu teh nya saya yang ditengkas waing sia carekeun pisan oh aing rombongan ranger sia anak buah mamah RR aing teh sia alias si Maria Ojawa teh eta nya RR Angel eta di situ oh nu ti Gorontalo jadi pujinya tah cinakna puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji anu paneri kanu ti heula puji paneri anu paneri puji paneri anu ti heula ka paneri puji nu ti heula ka paneri puji nu ti heula ka ti heula beh dieuna puji ka salahureun puji ka sasama puji ka sahanapeun puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeun jeung pentaeun puji ka sasama pikeun pakumaha puji ka sahanapeun pikeun titaheun jeung bereun upama eta siklus eta dipake ku urang salarea yakin ngawengku silih asah asih ngausuh ngawujud jadi silih wangian luyu jeung moto di negara di urang Sunda nyeta simbol teh lain satu anu sok ngagerem tapi maung teh singkatan nyata manusia unggulan lain mau sadulur lain eta mah sukma tuh sadulur grup eta mah hadu boga teh sukma hadu cereumeuh laras pa kitu nya nu matak di dieu kade si laing di mana aya naon-naon ulah cegekan ulah geuleuhan sabab perspektif atawa sudut pandang mah rupa-rupa antara genep jeung salapan di konten di dieu ku dewek ketempo genep ku si laing salapan tah eta ge sarua-rua keneh kabeh oge harti teh ulah waka nyalahkeun kana pamadegan batur sabab batur oge boga pamadegan ngan lamun cocok kana hate da bakal aya nu nganyakeun dina hate si laing oge Desangka itu Kang lu kalau teh desangka batok bulu eusi madu paingan bang yana ka bapa sing horeng yana mah itu geus sia bisa jarkeun jeung dukun ka aing teh sia lain kurang peda we bau kelek bau menyan meuh eta bau menyan maksudnya kelek pagigir lir pendra barang saweg impal wacana tanepun Raden Arya Bima lan Raden Gatotkaca nyata ti puseur dayeuh nagara Amarta ngahaja sumping ka ieu patempatan maksad nepangan Semar Badranaya sampun tumibat daten pangpayuneun bumina ieu Semar Badranaya yang sudah mar-mar weh naon bapak cing sopan sudah make tilam bapak gitu sia gitu kumaha mar-mar naon sih deh teuing teu nyaho si lain dawala teuing teu nyaho emang di mana nyebut mar-mar lagam teh mending ewa sih teh atuh kan bae ciri sabumi desa Jawa dah tutung biritna geuleuh ngomong di gitu-gitu rasana sawawuh sabaraha aing ada kumaha kieu wae kuring mah teh bala ge kieu geuleuh kadengena aing teh nanya sia teh jadi mah ngomong aku mah aja kaget mah lupa naonnya Gusti nu agung alah naon sih deh rentang-rentang katawis katingana Juragan Bima mana itu dulu berulu ayane
Gurawakan we kaos parawan we Gurawakan we kaos Neng Merlin. Beulah jang. Nah, kegedean sumping ka dieu da jang. Taram-taram sumping ka dieu ka kampung deuyana. Gana mah rek mere bansos meureun Pak. Rek mere bansos nya. Da geuning kitu bansos rajin meunang rajin teu. Kadang-kadang anu butuh pisan kadang-kadang teu meunang bansos teh. Anu ngarepkeun teu meunang rai dulurna marareunang. Heuh nya tong kitu, terus udon kitu teh. Ulah kaget I Gatot Kaca amuing geuning sang juragan Anom. Maka ning indung silaing keur ka pasar deuleu. Buru-buru pencit hayang. Nah, pan ku cekak pararae. Bu. Sampo rambut sampo karek cap. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD kumaha urang rebus. Ampun. Baru PSD. Baru hakan untuk PSD. Aya kameja tuh Pak, orang ungkep. Nepi ka kitu boga anak aing. Deui kumaha pikiranna. Nu aya we entok-entok. Khawatir. Sakitu ngadedotna wae teh. Aduh, kumaha teh Jang? Aja kaget Mar. Uluh, mangalingih nun kan, mangalingih kan. Mangalingih. Kumaha turang nyokor sangu goreng wae nge cenepi ka bangunna oge lanan krek waya kieu atuh teh krek meuli waya kieu mah beasna oge sia Aja kaget Mar. Aing datang kernya. mangga lingih nun lingih Kaget dan nirahan ningali hingkang Samya Prabda. Dedayo hingkang Samya Prabda. Mar. Aja kaget Mar. Uluh ayana ya semahaturan rawuh agan Inggih tarima Mar. Cager ibar nun sareng saha jeung anak aing Mar. Ot luh kan sembah HP aturan rawuh ditarima. ti abdi oge kulan Iya, tawara cager. ibar kulan Kabarna si Gareng. nu mawi si garen teh keur setruk ene teh gan Setruk. nuhun tong kitu sete sugana nyecep atuh si teh keur kayan panggung kieu mah sugana nyecep keur ka pasar pun anak mah sareng indung barudak kan Itu we syomong teh. bener gan bakat di kusono abdi teh Potong heureuy sia. Da teka tenjo aing ngira heureuy jeung sia. sae kan sareng saha kan teh Jeung si Ka. Tadi. uluh juragan Anom Iya. duh dawala naon aya ATM ka dieu deuleu beres mangga lingih nun Inggih Mar. Anom sembah pangabaktos kaunyuk juragan Anom Nuhun wa dama. ibar nun Kamana wa istri wa. nu mawi ka pasar hapunten we jisim abdi teh saseogian naon-naon da terang teh Geus awios wa geus awios. Ot lu kan sembah aturan rawuh kan ditarima pot cager. ibar kan kumaha samulina Meujeuna pot. Dawala. sanaos ti abdi ge nyangakeun sembah pangabaktos kan Nuhun dawala. Geus divaksin maneh. parantos
tah sieu wae tanu acan teh nama kejeng acan sia sieun ku jarum suntik abi teh Sieun teh baheula. ku jarum suntik sieun ku kolot henteu sia mah Teuing aneh teh di. da bapana lucu goblok sia ada buru-buru divaksin si Cepot insya Allah kan kumaha kayaan di Tumaritis Bot wah kan nuju gagal panen abdi teh kan gagal panen cumuhun 3 hektar tekalan oge kuberit sanes kahujanan sanes kurang sanes kunaon nya di ala we kudu bogana Wani situ. Luas. kumaha pare di patempatan Pot nya kitu we keur cara riji Kuningnya. Teh jawab. lain maksudnya geus reuneuh rumawit Kang jeung jaluna Tampil dangu teuing agan meuni luas. awas mun aing hajat mau dibawa ku aing punten moal punten diuk Pot